Kadang-kadang ayeuna ge ibu tujuan lalajo kuring, lautan lega bisa diteleman, hate deet manusia hese dikobet. Ayeuna ungut-ungutan ngupingkeun ceramah, isuk mah bisa jadi gujrud ngomongkeun urang. Aya ustad teu dikopeah atukeun bae we mani. Hirup jelema teh tong lalajo teuing batur, lalajoan mah awak sorangan, boro-boro ngomean batur, ngomean urang ge hese. Naon nu dimaksud sare di dieu lain sare panon ieu kade sare panon batin. Jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan baturnya ho kana kagorengan batur apal akrab jeung kateuceurgan batur sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga kadang-kadang kasalahan batur atrap pertela cekas, kasalahan sorangan dibuni bau wel ta. Aduh. Ari heueuh atuh. Kasalahan batur mah akrab nyaho wau sedangkan kagoreng patutan diri di bunian tong sok kitu bro hirup mah matak balik kana diri ukur badan sakujur tilik diri pribadi hisab pagawean sorangan kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia aya langit aya bumi aya luhur aya handap sing lalajo kana hikmahna langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nandean hujan ku aya langit ku aya bumi tukang tani jadi seuri pare jadi jaradi tutut hirup lauk nyampah artina Allah nyiptakeun manusia ku perbedaan antara langit jeung bumina di tasik maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad tasik blus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut Pak belenyeng ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib geblus ka Sumedang sama meh aya ustad maca salawatna kita salatullah salamullah bari tungtungna teh make aduh ibu daek entong sok daek kuring bisa tong sok bisa jelema pinter tong sok pinter kabehanana ge pamere Allah urang mah sakadar jelema nu dipilih bisa jadi dipilih karena diuji ba. Kuring ayeuna keur diuji ban ku viral mun teu hararayang anjir viral sok besi aya nu hayang viral gantian ta saminggu mah ripuh beger wae hese dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wan cinu pinuh ku berahi lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belah kidul intuh ieu matak timpu sokolebatna ingatan lalakon nu karanda apa sastra di mana atuh sastra di Sunda matak cicing di Sumedang neupir gawi nulung kawing mapajung kurang lulung kewang aing ngadidik budak mungkusna nepi ka teu beres awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur awas jangan main sisi solokan palid keh pan teu baleg teh teh kurumuy akina ti kota saruana weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu aduh ya Allah eta urang Sunda makanya gok di dieu Semar semar ya winangun kapan ngahaja bisi aya nunutan semar kuncung danar wolong ngeluk semarna gebong leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca weuy eta sora kuat HD Pak asli tadi Indonesia mah keseni tuh di masjid eling umat aki-aki muslimin muslimat hayu urang berjaha les eueuh da eungap maah salat subuh ayret setengah genep maghrib ieu nilai seni Pak di Arab geuning eueuh paduli teuing teh hayang akur jeung urang Arab
Bapak ibu baheula keur leutik dididik ku guru ngaji make seni ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud qidam baqamu khala lil hawa eta ibu ning saserian kunaon magi seuri ku bunga jelema nu bunga untungna hiji moal gampang katepaan panyakit kadua jelema nu bunga hatena moal siksik meli beda jeung jelema nu malang hate batur hayang seuri gimana nu dibekem insya Allah balik tidak TTBC tah mata guru mah tuh di tukang soan biar hatena bersih dirina mana nu pangripuh-ripuna acara ieu tukang soan mangul eta mangul ieu benerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain bieu ge lamun teu dibenerkeun geus deuk ngamak ibu teh eueuh ka ceregan cenah soan teh deuk kitu bieu teh ibu teh pang capek-capena tukang soan tapi nah tungtungna sejarah nu ripuh tukang son tapi nah nu untung ustad palebah mana palebah bayaran gede kena ustad ketimbang tukang son tanya bisa dipercaya aya keheul tukang son henteu lamun keheul ge geus separeuman kabayang kuring lamun teu make son aduh ceramah pepetau ai kieu mah pan bari kunyem we nuhun tukang son ka dieu sok ceramah abdi menerkeun eta insya Allah dua anak lagi hancur son ngabeledug dicook ku urang nu ceramah butut mustami komplain matak nu ngaran hirup tong sok pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran cicing dina potensina masing-masing cicing dina kadar kemampuan masing-masing tong sok maksakeun maneh jadi batur hirup mah ngewa teh weh hidup penuh dengan kepalsuan disebut kamuflase mendingan beungeut ku saweui tak agama teh tong jadi kedok atuh mah lain dikedokan ku subhanallah ai hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong alus luar remet eusi wel tah naon eta nafsu geuleuh rujit cua jelema nu boga panyakit geuleuh rujit cua ngomong alus ge saalus-alusna omongan batur keukeuh hareupeun dirina bakal geuleuh jeung rujitna mata peceun sifat kangewa teh rujit teh Lei budaya mah keren kolot baheula tuh luhureun imah make jeung sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias harupat tong getas harupateun ngomong tong sakama-kama abang bibir teu dibengku abang letah teu tulangan tong sok ngaledek batur bisa dicabok batur ieu mah kurunyung anu jangkung ti mana taraje lol jelema montok betekok bari pondok ulu ieu teh awak atawa drum atau itu teh nyokot pagar habek karena tarang urang jadi batur nenggel urang teh bongan bibir urang ngaledek batur ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti amal perbuatan dirina masing-masing ibu nu goreng ka salaki wayahna balik ti dieu teh tangkep salaki aya ceuk salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay oh Isra ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garede keneh tanaga wayah kieu. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadoleeh ku kapanasan. Munut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing alam. Muga-muga ilmu panemu jampe pamake aji pamatri sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal alamin. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalig-mubalighah hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD Lebetur LPMD nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ibu ngariung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu disejak nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna. Nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep di ajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep di hargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Naha cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar 1000% yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Urang ge apal ustad mah udengna badag gamisna ngangsar sorban ngagaple. Sok nangtung geuning lamun kasumpingan teh wilujeng sumping al mukarrom pan urang mah jiga ojek online. Naha atuh cep ustad bet kikituan keun bae da eta mah cangkang. Ngaran-ngaran cangkang mah sok beda jeung eusina. Mata hadirin kaum muslimin, mana cangkang urang ieu? Deuk dialus-alus ge cangkang mah anger we, cangkang kena kuruksak. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu.
Ini beakun tuh seri keeng Pak. Ngarti urang. Baheula urang keur ngora ngadara sukro drog-dog mata kresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadara sukro dah ngadon mengbal di jero. Sakapeung mapan huntu unger, kadang-kadang mah huntu katelek sukro kaluar. Aya gana ya. Mata kelalakon kahirupan mah kitu. Ngalusan cangkang mah soal nu enteng, tanu hese mah ngalusan eusi. Matak urang teh ieu ibu ngareneng, nah ngareneng jeung awak ngareneng jeung hatena teuing. Pangajian ngareneng tapi hate teu ngareneng, da isuk teh kalah silih omongkeun. Katiung-tiung batur diomongkeun. Si eta mah bajuna teh kahandap ungu, kaluhur koneng. Nya atuh paduli teuing we meuni. Kadang-kadang ayeuna ge ibu tujuan lalajo puring. Lautan lega bisa diteleuman, hate deet manusa hese dikobet. Ayeuna ungut-ungutan ngupingkeun ceramah, isuk mah bisa jadi gujrud ngomongkeun urang. Aya ustad teu dikopeah atukeun bae we meuni. Hirup jelema teh tong lalajo teuing batur, lalajoan mah awak sorangan, boro-boro ngomean batur, ngomean urang ge hese. Heueuh nya. Sedengkeun nu ngaran kahirupan setiap manusia keuna ku azwaj. Azwaj teh papasangan. Langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul sok silih aku nu urang teh lain nu batur. Sok ayeuna ibu pernah daek? Pernah ngedul. Kieu teh kana kahadean mah hese ngaboga anjir ah. Pernah ibu daek? Pernah ngedul? Matak ulah sok ngomongkeun jelema kedul geuning ibu ge osok kedul. Pernah ibu bener? Pernah salah? Tong nerangkeun kasalahan batur geuning ibu ge osok salah jiga batur. Matak lamun Islam loba teuing nyokelan ka goreng patutan batur ge bisaeun nyokelan ka goreng patutan urang. Nu akhirna Islam deuk diajen kusaha lamun lain ku urang Islam eta sorangan. Oh geus kaharti urang. Mata hadirin kaum muslimin, keun da aya cangkang jeung eusina. Tah ieu ge cangkang nama pangaosan, cangkang nama teuing eusina. Teu apal ah. Nu apal mah ibal ti hate ibu masing-masing. Bener ai cangkang nama itu pangajian. Ari eusina mah teh tadi ge buang ngomongkeun urang lantaran telat. Tina kiceupna ge da kaciri. Matak ieu teh kudu istighfar, ibu istighfar, kuring istighfar, ai jelema istighfar teh sadar dosa. Kuring istighfar tadi saja jalan astagfirullahaladzim, naon dosa kuring telat. Ta ibu ge kudu istighfar, naon dosa ibu? Ngaku kulunu lantaran telat. Atuh geuning ieu teh baru ka dosa hirup teh. Matak bener salah daek kedul alus goreng. Sarua pada mika boga. Kaasup awak ibu awewe jeung lalaki. Awewe jeung lalaki dihijikeun 7 tahun pan lumayan borosot cipejuh. Matak hirup tong anti dengan perbedaan, sabab perbedaan itu indah. Kuring teh dikopeah, bapak dikopeah, diudeng, disorban, tuluikeun. Teu kudu saban geureuh ka jelema nu beda cara. Da hakikatna mah sarua Islam keneh. Nalika ibu boga sampe nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, nu hiji mah hayang peuyeum, teu kudu diadukeun comro jeung misro, ancur heueuh lapar pasti. Kumaha atuh hakan egu mah tuh sapangabeukina teuingna teu kudu riweuh hirup. Bener ya Pak nya? Tuh. Lalakon sampe keneh, deuk NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah mangsa bodoh lah da eta mah sakadar wadah. Aing ngaran-ngaran wadah mah kumaha nu nyician we, cician cai herang jadi herang. Dicician ku cai enteh ya kitu we, wadah. Matak urang teu kudu loba lalajo batur, lalajoan mah awak sorangan. Kahirupan jelema tong loba teuing lalajo ku panon ieu mah aduh loba salah. Asli Bu, soca ieu mah loba salah, panyakitna ge 2, hiji nunutan, kadua sare. Bener. Sok Bapak mau duit 111.000. Norek diasupkeun nu 1.000 ai keur nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo koropak datang dadakan keur nunutan sodok geblus nu 100
Sigeng ku DKM HD cenah mana infak kuat gede aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur datang ka imah pamajikan namprak ka dieu Pak cenah mana keur beas dicabut tinggal 11.000 ngahuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon Bapak istighfar wah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunaon sok ngomong atuh ka emak kalau pesan jurig dibawa heueuh kunaon bapak teh rek asupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nurutan ngadon geblus nu 100 nah da eta pamajikan bari ngacerete atuh ceuk aing ge eureun ka masjid teh nepi kana runutan kabeh ieu liatpan pamajikan ka masjid ai mamah rek ka mana rek salat lain deuk naon ngabongkar koropak nunutan kadua tina nunutan penyakit panon sare jelema nu sare picilakaeun goblus ke masjid poe Jumaah batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar ti masjid si eta bakal ngocobrot di luar masjid teu hayang cenah Jumaahan di Sumedang naha cing teh ustadna ge saresat kitu cing teh sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat deuk teh sesat kumaha cenah Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan acan poe di masjidna ge tanyakeun ka Pak Kades teh bener di dinya aya aliran sesat Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan ceuk saha jang ceuk si itu aduh tong dianggap naha molor ti barang datang naon nu dimaksud sare di dieu lain sare panon ieu kades sare panon batin jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal akrab jeung kateu cergan batur sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga kadang-kadang kasalahan batur atrap pertela cekas kasalahan sorangan dibuni bau well ta aduh ari heueuh atuh kasalahan batur mah akrab nyaho wau sedangkan kagoreng patutan diri dibunian tong sok kitu bro hirup mah bener ya sa ayeuna ibu di jilbab urang mah teu wani nyebut soleh ibu lantaran di jilbab nah nah bawa jilbab anu maca salawat bari di alung-alung ku partai politik gen salatullah ungu salatullah koneng nah tiung ieu mah tiung syariat meunang dipake lain meunang kudu wajib toong dina Al-Qur'an surat Al-Hajjab ditiung teh wajib tapi bawa oge kana alam hakikat lamun ibu geus bisa ditiung kudu mampu ditiung secara hakikatna jilbab niungan tapi ibu kudu bisa niungan panon ceuli jeung bibirna tiung gede tapi popolotot ka salaki tiung gede kana gosip dungdak tiung badag pareum ya cek tanu eta cek tiung badag kana gosip dungdak dengdek tiung gede tekawur batur nyeun kasalahan bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna ngan sakadar kaena boro-boro mah umat Islam dalah-dalah di luar Islam ge bisaeun ditiung kieu tapi aya perbedaan batur kadang-kadang teu bisa munian panonna ceulina jeung bibirna matak lamun ibu geus bisa dijilbab wayahna panon kudu tawado ceuli tolak kana gosip ngomongkeun batur mah cicing abdi mah dijilbab gitu lain ieu mah batur ngadon disamper urang ngomongkeun kitu yuk geus capek di mana eta jilbabna tuh bapak-bapak ngareret ka ibu lebok cenah teh matak hakikat nu ngaran hakikat mah syariat jeung hakikat ngobrol da moal nyambung atuh moal sok ibu diledek dicaci dimaki dihina dipitnah nyeri teu ceuk syariat da ceuk hakikat memual karasa nyeri diledek batur dihina batur dipitnah batur naha ceuk Allah pan Allah deuk mupus dosa urang ku panghina batur Allah deuk mupus dosa urang ku pangledek batur Allah deuk mupus dosa urang ku pamitnah batur maka hakikatna jelema nu meunang pamitnah jelema nu diledek jelema nu dicaci jelema nu maki ieulah jelema nu untung Pak pan ceuk syariat menyeri dihina batur diledek batur dipitnah batur teh ceuk syariat ceuk hakikatna mah untung mata lamun ibu diledek batur dihina batur dicuci batur entong sok dilawan lalajuan tina buah-buah nu buruk buah buruk teu kudu dieuneuk-euneuk buah buruk teu kudu dipetik buah buruk teu kudu diala buah buruk memurag sorangan ibu dihina dicaci dimaki diledek dipitnah tungguan eureun sorangan bakal eureun sorangan
Geuning cenah dulur urang ngomongkeun urang teu eureun-eureun, tenang. Teu bisa eureun ku ustad mah dieureunkeun ku Allah. Jelema nu sok ngomongkeun batur bakal eureun di mana? Nalika dibere nyeri huntu, eureun ngomongkeun baturna. Matak jelema nu sok ngomongkeun batur cing hayang teu da nyeri huntu si eta. Bener Pak? Matak lalakon kahirupan mah seperti kitu. Matak balik kana diri ukur badan sakujur tilik diri pribadi hisab pagawean sorangan. Kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia, aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap, sing lalajo kana hikmahna. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandian hujan, ku aya langit, ku aya bumi, tukang tani jadi seuri, pare jadi jaradi, tutut hirup lauk nyampah. Artina Allah nyiptakeun manusia ku perbedaan antara langit jeung bumi. Bener Bu? Ibu lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan borosot cipeju. Coba ya yang sekolah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Matak hirup tong anti dengan perbedaan. Blus ka Tasik, blus ka Garut, blus ka Banten maca shalawat ge eueuh nu sarupa. Di Tasik maca shalawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik blus ka Garut jadi aya alok salatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut Pak. Belenyeng ka Banten jadi hohoa salatullah salamullah ala toha rasulillah ajib geblus ka Sumedang sama meh aya ustad maca salawatna kita salatullah salamullah bari tungtungna teh make aduh. Beda macana beda tapi sarua nu dibaca sarua, beda maca tapi sarua. Naon? Shalawat keneh shalawat. Akurkeun atuh lain dina macana nu kudu beda mah da praktekna mah kudu sarua. Ulah ibu shalawat dibaca datang ka imah shalawat jadi coplok. Cing di masjid salatullah salamullah ala toha rasulillah. Pertanyaanna indah teh eta bacaan, keren teh eta bacaan, alus teh eta bacaan. Buktikeun dina gawe atuh, lain di alus-alusna bibir ai gawe paburanta. Mana bukti geus shalawatan datang ka imah salaki sare, listrik nit-nitan, budak mijah, seseuheun ngaweleun, wadah kumaheun, kompor teu hurung, beas-beak, aya keneh salatullah salamullah. Nu aya ge amarah nu datang pupurieun aing ti marah cing atuh ngararuteuk jelema teh nu jengkel aing di mana eta shalawatna Pak? Kaharti maksud kuring. Heuh eta entong diperdebatkeun cara sing garawe atuh. Kalau kahaben we debat di cara rieur da. Nah bet kitu. Maca tahlil ge eueuh nu sarupa di urang mah eueuh. Mun ibu anu maot kali-kali milu tahlil, nu tungkul, nu ngagideug, nu muih. Ari heueuh aya nu tahlil bari tungkul la ilaha illallah les hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah. Kala cinta mang stop heula na teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak gideg ngarah teu sare. Anu paling paur nu muter illallah illallah sajam setengah lur tahlil teh. Nah ada teu dahar-dahar acan situ kok jiga nu lieur galeong ka ditu galeong ka dieu. Jiga nu geus nginum arak whiskey Donald brandy heroin morfin ganja jeung nafja. Nah ada datang ka imah borolo we ongkek uger lempang teges pada sesompoyongan geus ceklan ku batu ranyai isukna deredeg ngadon pidato deui. Bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah mah kebog eta kuring sing teh cucungik maneh nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teh sanggupeun kumaha ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti ceuk Allah geura tempo panon poe hei Musa serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo nu nyieunna ieu pedah ahli wiridan la ilaha illallah jeung nempo Allah ceuk teh kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kica-kica Allah Gusti eta aduh. Tuh lain dina macana dina gawena atuh la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah
La ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu minterkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah. La ilaha illallah teu aya nu sagala-galana angin Allah. Jadi ulah diaku da kabehan lagi ti Gusti. Ibu daek entong sok daek, kuring bisa tong sok bisa, jelema pinter tong sok pinter, kabehanana ge pamere Allah. Urang mah sakadar jelema nu dipilih, bisa jadi dipilih karena diuji. Kuring ayeuna keur diuji ban ku viral. Mun teu hararayang anjir viral. Sok bisi aya nu hayang viral gantian ta saminggu mah ripuh. Beger wae hese. Jelema viral loba nu nempo atuh. Matak di topi bingung, di masker bingung pak. Hah anjir jengkel geuning hirup teh sing. Matak pokona mah sok bisa anu hayang viral gantian ta abdi. Saminggu we pak hayang da sare geus isya. Ieu pikirkeun ieu urang Cimaung, wayah kieu di dieu keneh. Matak ulah aya alosan, cenah mama teu pangaosan teh tunduh, urang mah unggal peuting manes teh teuing. Aral atuh dah. Jelema pinter tong ngarasa pinter, jelema daek tong ngarasa daek, jelema alus tong ngarasa alus, jelema bisa tong ngarasa bisa. Sombong teh leungitkeun atuh da teu saeutik jelema sombong ku pinterna justru nu bakal cilaka teh nu pinter lantaran sombongna. Naha leungit rahmat kanyaah Allahna. Tah lamun kanyaah Allah nyampak dina diri, pinter, jujur jelema pinter bakal ngarasa bodoh. Hesenya. Jelema pinter tapi ngarasa bodoh. Lebih hade disebut jelema bodoh ngarah tuluy diajar daripada disebut jelema pinter eureun diajar. Matak bodoh ustadana mah rumaos. Belegug ustadana mah rumaos. Belegug bodoh ustadana mah rumaos. Berarti abdi bakal menta kumaha atuh jelema nu pinter teh. Monya aya jelema pinter ngabodoh-bodoh batur atuh belegug mun kitu mah nya. Bener teh Pak. Ieu teh filosofi teh falsafah. Saha eta nu ngajarkeun falsafah? Kolot urang kolot baheula. Falsafah bahasa Sunda. Mata kuring resep kana Sunda, nonoman-nonoman Sunda, miluan pasanggiri ge sastra Sunda. Ai sastra Sunda manu kieu geuning dina wayang. Dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku berahi lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belah kidul lintuh ieu matak timpu sokolebatna ingatan lalakon nu karanda apa sastra alus can tarunuheun. Da bieu mah di Jatinangor macakeun nu bieu teh juga langsung amin. Disangkana teh keur maca waladolin teh. Waduh. Sastra. Quran make bahasa sastra eta toong we Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sastra eta ad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kabeh. Urang Sunda nurutan nama ge jeung ulah. Lenengnya. Bener Bu? Sastra. Di mana atuh sastra di Sunda? Matak cicing di Sumedang neupir gawi nulung kawing, mapajung kurang lulong kewang aya ngadidik budak mungkusna nepi ka teu beres. Awas jangan main sisi balong. Nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan, palid keh. Pan teu baleg teh teh. Kurumuy akina ti kota saruana, cucu kakek dicari-cari gok di dia. Aduh, ya Allah, eta urang Sunda, makanya gok di dia. Sunda ya Sunda. Kuring baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Jadi kuring teh jelema biasa, lain jelema nu luar biasa. Sakali deui ya. Baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong ge ngomong biasa, berarti kuring teh manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Matak tong diugung-ugung teuing bisa asa kapuji. Tong dihormat-hormat teuing. Nah, bisi teu kuat dihormat batur akhirna sok hormat. Mentana teh dihormat teh. Biasa-biasa we teu kudu ribut. Pu Ustad bade ngaleueut naon? Cai kieu ge beuki. Teu kudu repot. Pak Ustad bade nuang naon? Nu aya we. Da Sumedang mah hui pan. Hui Cilembu. Geuning eueuh nyatana mah.
caritana we Sumedang aduh hui arnet euy cenah di jero akareut urang macan percaya Sumedang boga hui mana buktina eueuh dek aya dek eueuh nya kumaha engke we nya tuh lalakon hirup mata kolot baheula nyimpen sastra keren di mana eta sastra dicokot ku padalangan saha nu keren ngadalang Bapak Asep Sunanar Sunaria mata lamun Semar Bijil aya kakawen Semar Semar iya winangun pan ngahaja bisi aya nunutan Semar kuncung danar wolong ngeluk Semarna gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca weuy eta sora kuat hade Pak leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria apan ibu jeung kuring teu kudu jadi satria jaga di akhirat teh tah lamun hirup hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah ka hayang diri wayah kieu hees ka hayang Allah kudu pangajian ka hayang Allah kudu tahajud boga harta ka hayang diri mah balanyakeun ka hayang Allah mah zakatkeun jadi urang teu akur jeung ka hayang Allah teh bener Bu terlalu melaan kana kahayang sedengkeun ai kahayang Allah tara ditedunan coba lamun kades ngulum ibu wayahna kudu datang jam 7 jam genep geus nagog di kantor desa coba Allah meta 4:30 datang jam sabaraha heuta eta maksud kuring teh da apal atuh merek ieu merek kabareurangan kabeh atuh heeh nya ujung henteu wadul nya sabareh teu ngakuna teh tuh asli dipenta 4:30 salat subuh datang jam sabaraha dipenta lohor jam 12 sumping jam sabaraha dipenta jam asar jam 3 jam sabaraha tah hadir nya cek urang oge nah ari ku kades dipenta jam 7 jam genep geus nagok artina hate teh kalimpudan ku duniawi Pak matak tong nuduh ka batur tong nuduh nu jauh tong neang nu anggang nyeduh ka langit bisi lemokot kana diri matak lamun ceramah tong nyarekan batur bisi urang dicarekan batur aduh lain emo so ieu heueuh wel nya matak gambaran lalakon kahirupan dina sastra disebut we seni naon seni eta maca sholawat make seni da di Arab mah eueuh nu kieu di Indonesia mah geuning sholawat teh make seni naon teh terbangan teh make nu kieu bang bang ting tong klung bang bang ting tong klung bang bang ting tong klung tembang ting tong tung salatul dang dang salamu dang dang musik sorangan nyanyi sorangannya ripuh lah seni make seni nya asli tadi Indonesia mau ke seni tuh di masjid eling umat aki-aki muslimin muslimat hayu urang berjaha les eueuh da eungap maah salat subuh ayret 8:30 maghrib ieu nilai seni Pak di Arab geuning eueuh paduli teuing teh hayang akur jeung urang Arab Bapak Ibu baheula keur leutik dididik ku guru ngaji make seni ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud qidam baqamu khala lil hawa qiyamuhu bina ilmu hayat sama basor kalam qadiran ini juga Arab aya nu ngapalkeun kitu-kitu eueuh utak urang mah teu hayang akur jeung urang Arab
Da urang mah orang Indonesia dek nemongkeun budaya Indonesia we, moal nemongkeun budaya Arab. Keukeuh ceuk bapak teh urang mah hayang urang Arab, beh ngawadul. Di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek. Nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 30 juz sapenting tamat taraweh ngaweled Pak. Cobian di Sumedang. Taraweh nepi ka jam 3 subuh, urang yakin sapoe pinuh da teu ngarti. Pas kadua poe jelema jijingkrungan nyeri suku. Pelebah ditanya, "Mang na teu ka masjid deui?" Ada gelo anjir imamna imam dicarekan. Kurumoy we jeger bari make tato, heuling cenah ku aing jadi imam teh. Dekul saya teh jadi imam, nu dibaca Al-Ikhlas we haben. 23 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas haben. Rakaat ka genep meureun hayang Anas rada keren saeutik ngan poho deui make jeung nanyakeun heula ka tukang maklum jeger imamna wios kul deui kumaha cenah tukang lajeng we cenah. Nah, da beres salat eta 23 jam 6:30 anggeus da pada muji atuh ditepakan ieu tak-takna. Tah maneh Imam Hade. Artina di Indonesia mah kudu diolo, Pak. Goreng we ngolo hampura. Mata kuring ieu teh ceramah di kieu-kieu teh ieu ngolo, ieu teh geus peuting, lamun ceramah dilempengkeun mentok jelema. Ai kitu mah pan minimal atuh aya seuri-seuri. Oh nya eta teu meunang teh loba seuri teh iwal ti jelema sedih anu teu seuri. Heeh nya. Eta ibu ning saseurian kunaon mage seuri? Ku bunga. Jelema nu bunga untungna hiji moal gampang katepaan panyakit. Kadua jelema nu bunga hatena moal sik-sik meuli. Beda jeung jelema nu malang hate batur hayang seuri gimana nu dibekem. Insyaallah balik ti dieu teh TBC eta. Mata ternyata penyakit sumberna lain tina dahareun, penyakit mah sumberna tina sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah hate batur nyeun gedong ngadak-ngadak nya di hulu. Batur meuli sawah ngadak-ngadak ratug angen, batur meuli mobil rada ngadak-ngadak panas tiris, batur meuli motor ka rumah sakit isukna maot weh. Matak lamun bapak jeung ibu hayang cager bager sehat walagri bersihan tah ngaranna hate. Da jelema mah kumaha hate atuh. Bener ya? Ya, matak ngalusan awak soal babari tinggal diwedak, tinggal di lipstik, tinggal make blush on. Weh mah amis budi. Teu saeutik wedakna kanol bibirna beureum tapi hasem beungeut dikarukut. Yai amit-amit Gusti. Batur teh moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Matak ibu lalajo kuring tong lalajo ceramahna, lalajon mah akhlak kuring sanggeus ieu ceramah. Ai ceramah kieu latihan batur ge bisa. Tapi akhlak lain menang latihan, alami, natural. Mata hakikat nama lain ibu nu kudu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu. Nah, kuring bisa ngomong teh lantaran aya ibu-ibu, eueuh ibu-ibu rek ngomong jeung temok. Geus bener deui nya. Nya matak jadi ustad tong so ieu. Aya nu rek nunutan pek, nu rek balik jug. Teu kudu dicarek, jug bisa rek aruih jug. Nah saya teu ustad kos nu gelo jamaah dititah balik har nya ngeusan we atoh urang teu kudu liweuh paling panitia ku kulunu. Matak guguru mah tuh ti tukang son bear hatena bersih dirina. Mana nu pangripuh-ripuhna acara ieu tukang son. Mangul eta mangul ieu benerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain. Bieu ge lamun teu dibenerkeun geus rek ngamak ibu teh. Eueuh ka ceregan cenah son teh deuk kitu bieu teh ibu teh. Pang capek-capekna tukang son. Tapi naha tungtungna sejarah nu ripuh tukang son, tapi naha nu untung ustad. Palebah mana? Palebah bayaran gede kena ustad ketimbang tukang son, tanya bisa dipercaya. Aya keheul tukang son henteu, lamun keheul ge enggeus separeuman. Kabayang kuring lamun teu make son, aduh ceramah pepetau. Ai kieu mah pan bari kunyem we nuhun tukang son. Heeh ceuh tukang teh aneh aing euy urang nu capena ustad nu ngeunahna lamun aya sifat di tukang son panas sok urang tuker atuh tugas. Tukang son ka dieu sok ceramah abdi menerkeun eta. Insyaallah duanana ge ancur son ngabledug dicook ku urang nu ceramah butut mustami komplain. Matak nu ngaran hirup tong sok pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran cicing dina potensina masing-masing, cicing dina kadar kemampuan masing-masing. Tong sok maksakeun maneh jadi batur, hirup mah ngewa teh. Weh. Hirup miskin tapi gaya-gaya beunghar. Lah,
ripuh nu kitu patut eta ai hirup sangsara ari gaya so beunghar deuk ka ulman nginjem lekongkorong nyai teu gablek mah teu gablek we atuh mah kejeung kudu nginjem ka tetangga teh nginjem heula geulang nyai akhirna ku tetangga teu dibere isukna si eta jeung digeulang di kongkorong geulang ti mana nya euy makin tina lajada ladang tina COD geuning anu saminggu sakali kudu disipuh warna koneng deui nu dieclok teh ku tetangga punten cenah tamu ka abdi kongkorong warisan sidik eueuh suratan teh hidup penuh dengan kepalsuan disebut kamuflase mendingan beungeut ku saweui tak agama teh tong jadi kedok atuh mah lain dikedokan ku subhanallah ai hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong alus luar remet eusi wel tah sadil atuh da talung kana jadi kadu Pak cucukan pikasieun bongkar ku ibu seungit abun-abunan kadu heuh nya teh pangajian teh entong kamuflase mendingan beungeut ku saweui buktikeun saha urang nu sabenerna mata kuring teu hayang disebut ustad teu hayang disebut kiai teu hayang disebut ulama teu hayang disebut al-mukarram maha bukti nabi pernah nyarita warasatul anbiya ulama teh pewaris para nabi ngawariskeun naon nabi ka urang ngawariskeun ge bebeakan nabi mah nyieun masjid ku nyalira fakir miskin ditulungan ku nyalira yatim dibelaan ku nyalira beak harta nabi dipake melaan Islam ieu warasatul anbiya ngomongkeun Islam wae meunang amplop maknya aya warisan nabi beuki amplop anjir bener teh Pak ujung al-mukarram bebe ustad na gerhana pret maknya aya al-mukarram salat subuh kaberangan can meujeuh can pantes kuring disebut ustad can meujeuh can pantes kuring disebut ulama sabab kuring sadar saha kuring sabenerna ceuk batur alus teh awak kuring mengaku aya keneh kagorengan awak kuring matak dina ceramah lain deuk ngomean batur tapi kuring jujur we deuk ngomean awak sorangan keur naon kudu ngomean batur kariweuh-riweuh aya urang mah nya dina salat ge ngomean batur wae keur salat Allahu akbar aya nu utek-utek bubar teh pan juga omongkeun si eta mah utek-utek salatna teh asal ieu nyari hirup urang naon panon betul lajo batur damata Indonesia mah ceramah teh kudu diolo mun goreng ngolo bahaya diolo geuning bapak ge daraek jumaah ieu teh korban tumpeng da baheula mah jumaah teh osok numpeng budak teh di lewarang dahar entong ka dahar jang engke dina jumaah karasa jumaah teh rajana poe teh budak teh diogo ku DKM dipangalaskeun ta ieu laukna ieu dagingna atuh kuring ieu teh daek jumaah teh korban tumpeng teh leungit tumpengna istri dewasa ngarti kana agama leungit tumpeng daraek jumaahan lol dulur urang nu nyari teu meunang di masjid aya tumpeng teh bid'ah dolalah neraka maknya aya Allah ngasupkeun neraka ku tumpeng areure numpengna da sieun pasea antara urang jeung urang eure numpeng gentos ku Yahudi nyiptakeun PS jeung HP maka poe jumaah ayeuna barudak di mana tempatna dina PS. Inilah metode kolot baheula anu kudu ku urang teuleum nepi ka jero sabab bahasa Quran mah tumerep sumerep tumerap larap cicing ya cicing bahasa Quran teh lain dibaca macam mana babari eta tapi tumerep sumerep tumerap larap tah ayeuna Quran tumerep sumerep teu ka awak urang henteu Quran dalil bager geuning urang pedit lalaki kudu di masjid pan teh Quran wungkul nah atuh urang ngajedog we di imah ibu kudu wabuh kudu hade ka salaki geuning sok hohoa ngararaku kadinya berarti mana atuh Quran awak urang teh boro-boro 30 juz boro-boro 114 boro-boro 6.660 ayat jeung saayat saha jelema nu geus akur kuring ge teu akur-akur buktina maca bismillah ge aduh teu beres bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu Maha Welas ar-Rahim nu Maha Asih buktikeun welas asihna Allah ka ibu sabejad-bejadna urang sagoreng-gorengna kalakuan ibu Allah mah masih mukakeun lautan hampura nah ari tatangga goreng ka urang saumur-umur dikenang gorengna nya mana atuh Rahman Rahimna awak urang saladar meureun aya ungeuk-ungeukan teu mana Rahman Rahimna awak urang teh kurumuy budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal
Budak tetangga dagang comro nonton leho, calem bro. Buat ramatak jeung garing. Meuli moal. Nama jeung moal. Nya cek kuring mana Rahman Rahim teh geuning eta nempo polo batan comro. Na awak ibu teh aya doraka, na awak ibu aya dosa, na awak kuring aya dosa. Lamun Allah nempo dosana katimbang alusna, jujur poe ayeuna beak nyawa kabeh Pak. Malaikat diutus carabutan cek Allah teh malaikat cabutan jelema pada degong kitu. Tapi Allah teu nempo dorakana, Allah teu nempo dosana, tapi Allah mere kesempatan pikeun memeres hirup dirina. Urang lalajo budak tatangga dagang comro na teu leho, ibu lain nempo comrona tapi nu diperet polona. Naon eta nafsu geuleuh rujit cua, jelema nu boga panyakit geuleuh rujit cua ngomong alus ge saalus-alusna omongan batur keukeuh hareupeun dirina bakal geuleuh jeung rujitna mata peceun sifat kangewa teh rujit teh. Very good, very well, lamun aya nu bogoh ka urang ke beres toel. Tapi keur parawan sih. Ari nini noel ka urang cekek ku aing mah tah. Da haroream atuh. Gerapi bismillah teh nerap teh kana awak dah henteu. Nabi Muhammad nerangkeun bismillah di masjid ngariung pareuman lampu boga cai sabotol Abu Bakar, kaula boga cai sabotol kop keur anjeun. Ieu teh bismillah Pak. Cek Abu Bakar, Umar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun. Cek Umar, Ali kaula boga cai sabotol kop keur anjeun. Cek Ali, ya Rasul kaula boga cai sabotol kop keur anjeun. Tuh bismillah teh nguriling nya. Nyaah nak teka batur. Jadi lamun kuring nyaah ka ibu, sabenerna kuring lain nyaah ka ibu, tapi keur mika nyaah awak sorangan. Lamun kuring hormat ka bapa, sabenerna lain kuring nu hormat ka bapa, tapi kuring nu bakal dihormat ku bapa. Ayo urang ngarendahkeun batur, siap-siap urang direndahkeun batur. Tong nyiwit lamun mung diciwit, tong hina mun mung dihina, tong ngaledek lamun mung diledek, tong nuding lamun mung dituding. Mun ibu diledek batur dihina batur diceci batur, bandungan si itu ge bakal ngalaman anu sarupa. Janji Allah Pak, kami moal ngamaotan hiji jelema sameme eta jelema ngarasakeun kana kanyerina. Teh. Mata kade teu saeutik bapana ustad anakna ustod. Bapana adan anakna edan, kade teh kade. Kunaon sababna? Bongan edan anak batur, baung anak batur kurang sok dibahas. Tong nurutan budak si itu, baung bedegong ngaji tara, tempo budak emang, dah make jeung tempo budak emang cenah. Eureun si itu baungna, beletuk budak maneh leuwih edan, kumaha cek si itu? Karaos. Tapi benernya. Tuh. Kene kalem nerangkeun kagok peuting. Tuh geus sajam nerangkeun teh. Yai. Bisi tos barosan sok Pak bisa rek arwi sok. Oke, 3 jam. Urang ibu geus dalahar coba urang acan. Dek 3 jam ge teh masalah ibu. Bismillah wae teu akur. Matak tong so ieu pedah urang geus bisa muka Quran, karek bisa muka, can bisa ngeusikeun Quran kana awak teh geuning. Dalamun Al-Quran ayana awak mah aduh keren atuh. Ingkigna, lempangna, ngomongna moal matak nyigeung batur da Quran mah nyarek nyigeungan batur. Di mana eta tempatna Quran? Di Nabi Muhammad. Matak urang teh ngiblat kahirupan teh ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Hei nabi kami ngutus anjeun ka alam dunya syahidan kudu jadi alat bukti keur nempongkeun keagungan. Islam agung nabi buktina, Islam hebat nabi buktina, Islam adil nabi buktina. Islam bageur nabi beak harta pake melan Islam. Sataun kurban 60 onta nu beunghar di Sumedang wani teu sataun nepi ka 60 onta. Abdi oge bu nyagi ajengan angere kurban mah sapi hiji ku tujuan bari begung ongkoh teh. Ieu teh pangkat ustadna kumaha pangkat jegerna nya. Matak tong ngagung-ngagung teuing kuring lain nabi. Nabi satahun kurban 60 onta. Nabi ngabangun masjid sabaraha puluh masjid dibangun ku nabi, sedengkeun kahirupan nabi 5 ka genep, imahna 5 ka genep sagah jeleungeun. Lamun gugah kulem ngagaralang tapak angel tina korma sasang sarasang sarana ibu samiskin-miskinna ibu angel mah boga kasur mah boga. Nabi menepi ka ridho dirina kulem ngan sakadar samak saheulay. Umar bin Khattab nepi ka ngagabrug ya Rasulullah anjeun teh pangkat khalifah nyieun istana ge bisa boga sawah lega bisa nah anjeun nepi ka
kumaha jeung Nabi istana akhirat leuwih mulia batan istana dunia. Ieu urang nu ngaku umat Nabi lamun boga duit 500 juta masjid butut imah butut kira-kira nu diomean pangheulana imah tawa masjid alus tanya atuh kuring eta kitu bebengok maneh abdi lamun boga duit 500 juta imah butut masjid butut naon nu diomean sarua we imah nah zaman Nabi jelema dihargaan karena amalna, poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejad-bejadna jelema beunghar tetep bakal dihormatna, saalus-alusna hirup si miskin tetep bakal diledekna. Bener teh. Cobaan we nu beunghar mah tongor budakna, kumaha ceuk tetangga, si Raden. Budak nu beunghar bontongor si Raden. Nu sangsara teu bangor teh cucungik sia eta kan nu sangsara. Jelema geus ngabeda-beda derajat manusia ku hartana padahal naon sebatas harta gedong sigrong tong sombong mobil mewah tong sombong sawah lega tong sombong tungtung hirup urang sanasib jeung batur gedong sigrong anger tungtung hirup menjarang kedong mobil mewah anger dianterkeun ku pasaran baju warna-warni aralus anger tungtung hirup mah boeh warna bodas matak bejakeun urang dieu bisi adu sombong geura tobat geura cager sia teh aral aing mah malah mandar nu beunghar teh kudu deukeut jeung nu miskin da teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh hirup si miskin kumaha cara ngadeuketan jelema beunghar ka nu miskin nulung nu butuh nalang nu susah perhatikeun beuteungna bisi lapar perhatikeun imahna bisi butut pangomeankeun ku nu baleunghar ya Allah nya sabab nu miskin mah jasana gede lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan si miskin mah Pak lamun ngagotong pasaran si miskin mudaek ngajarak jelak kesang segede kieu teu urusan si miskin tahlil 100 poe si miskin mah tararirean mata bejakeun nya lamun aya nu beunghar mung akur jeung nu miskin maot teh nu beunghar kumaha lamun nu miskin dendam tah paculna jug ngadamel kuburan nyalira tah pasaranana asup ku sorangan manggul sorangan tak ieu boeh muntel sorangan bisi teu aya nu tahlil budak gideug di imah sorangan moal teh dianggap ngajung jurigan matak hirup butuh ku batur matak ulah sok goreng jeung batur korban TikTok pejabat butuh ku rakyat mana butuh ku rakyatna eta bukti kamari baligo pabadag-badag make slogan hararade nyaah ka rakyat deukeut jeung rakyat cerdas jeung rakyat pret ai keur kampanye jigan heueuh bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah eta insyaallah kuat jadi lalab anjir keur can jadi deukeut jeung rakyat ibu daramang bapak daramang abdi calon geus jadi mah geblus ka alam gaib panggih ge hese si eta pejabat apa jurig jarian teuing kecewis sing sadar yen manehna jadi jabatan teh boga jabatan teh lantaran dicoblos rakyat matak geus jara di pejabat tong sok olo-olo teuing gaul jeung rakyat teh atuh dalamun ku rakyat teh dicoblos deui mah moal jadi RT acan bener Bu matak pejabat teh turun atuh ka rakyat beas mahal kalah katitah ngadahar cau 2 seubeuh moal buka kang eus nepi ka nganyerikeun pidatona ka hate rakyat heuh Bu konda urang mah rakyat cenah caritana kedaulatan di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat pada kenyataan mamaranehana ngeunah dahar di restoran anu mahal rakyat mah ayeuna keur ngap-ngapan Pak Beas nepi ka marahal geus loba ayeuna nu teu dahar beas dahar naon atuh ku barawelna urang dieu halus tapi cerdas keneh Pak dijebak sakitu teh geus loba ayeuna urang teu dahar beas ngadahar naon atuh sangu berarti can tarunuh ieu da bieu mah geus loba urang teu ngadahar beas geus loba nu teu ngadahar beas gitu nyarek dibaheum geus heula nepi ka dinya matak bismillah teh teu kaamalkeun tapi kan maca bismillah nama lekohnya bener nah malahan loba matak dakwah di Indonesia itu kudu diolok dengan budaya tuh di masjid eling umat wujud ki dambako
nada teh meunang make nadanya alus we adan ge ngeunaso teh make nada Allahu akbar tah make nada teh Allahu akbar Allahu akbar make nada coba leungitkeun nada Allahu akbar Allahu akbar hayalah sholat aya sieun ngajak sholat ngajak gelut buat harewosan ngaji Quran ngeunah teh make nada auzubillahi minasyaitonir rajim make nada bismillahirrahmanirrahim make nada genah soteh ngan ulah pahili jeung karawitan taun alus bismillah alus kadituna saupami henteu urang kantos tepang wah kacau nu ngaji gitu moal teu rakyat teh jeung lain aloh lain nu gelo ibu di Sumedang mah pan aya geuning aya sawer panganten ya bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran teng 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 bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran alus we ngantong pahili jeung Fatihah bab pangimaman di tukang 60 jelema kade Pak inget-inget nada Fatihah lain nada eta meureun poho langsung eta mah nadana kuat jeung nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu kabayang palebah wala dolin da eueuh nu amin hiji-hiji acan jujungkelan di luar masjid nah da bubar masjid teh si eta mah amin sorangan eueuh jelema isukna imam eta datang digembok masjidna rada gelo anjir imam ku pahili matak hirup cekolot baheula tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran inilah nilai budaya matak sok berbudaya hirup mah da Islam teh nanti can jadi budaya acan lamun Islam geus jadi budaya meureun masjid bakal pinuh sasalaman bakal biasa assalamualaikum jeung dulur bakal biasa pan ayeuna mah kadang-kadang teu kitu berarti can jadi budaya tah ieu rajaban itu budaya matak batur tara bae nu osok pek bae nah ada budayana lain imam nu tara diomongkeun nu osok ge teuing geusina mah heueuh nya inilah nilai budaya tamatak lalajoan ku ibu nilai budaya mah keren kolot baheula tuh luhureun imah make jeung sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias harupat tong getas harupateun ngomong tong sakama-kama abang bibir teu dibengku abang letah teu tulangan tong sok ngaledek batur bisa dicabok batur ieu mah kurunyung anu jangkung ti mana taraje lol jelema montok betekok bari ponok ulu ieu teh awak atawa drum atuh itu teh nyokot pager habek kana tarang urang jadi batur neungeul urang teh bongan bibir urang ngaledek batur ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti amal perbuatan dirina masing-masing harupa tojoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu geuning ceurik ibu kunaon ceurik nyeri peurih ucap tekad lampah tong coba-coba meurihan hate batur nyurucud cai panonna dibawa ka hareupeun Allah kan cai panon itu bakal neurak kana awak urang heeh nya kolot baheula keren matak ieu teh bagian daripada budaya bus kana bab rajaban babari teuing rajaban mah enteng teuing kumpulkeun warga datangkeun sound system ulem ustad berewe ngaran rajaban selesai Pak mi eling Isra Mi'raj gampang nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj mi eling Isra Mi'raj itu enteng nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj itu hese cantang tu urang oge sabab Isra teh kan ceuk lugoh teh bahasa Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Maka hakikat nu ngaran hirup ayatna Al-Qur'an surat ke-17 ayatna ayat kahiji lapadna subhana maha suci Gusti Allah. Artina jelema nu ngomong subhana maha suci Gusti Allah piceun siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah piceun bungan bibir geus ngomong subhana maka hate kotor tong sok dikukut. Ijid rujid cua ngewa kabatur ulah aya jelema nu alus teh jelema nu kosong hatena. Inilah cek katerangan lapad subhana. Jelema nu kosong teh teu boga naon-naon, teu ngarasa pinter, teu ngarasa bisa, teu ngarasa alus, teu ngarasa daek. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu nempo wujud nempo bentuk hate malang bakal eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung nungguan urang lain ku sia teh. Ya kaharti Pak sing kosong hate teh ngarah babari di cician boro-boro ti kuyai boro-boro ti ajengan boro-boro ti ustad. Jelema nu kosong hatena anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun manusia nu kosong hate. Palebah mana mata kuring mah ka anjing sopan teh punten we cik teh pun guru ka anjing cek tetangga teh rada gelo ustad mah cik teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah ibu guguru ka anjing. Palebah mana orang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna bahama anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalau make taneuh tapi najisna bahama manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujan seumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Bener Pak? Batur budak batur bawang tong sok diomongkeun ku ibu da urang ge sarua boga budak lamun bawang diomongkeun ku batur sarua nyeri hatena cing atuh kana lolojo wae batur hirup teh sedih atuh da tuh sanajis-najisna anjing bisa dikumbah tapi najisna baha manusia leungeun geus paantal awak geus padeukeut hampura geus tapi kanjerina dikenang saumur-umur. Bener ya. Inilah subhana teh maha suci Gusti Allah bersihan kokotor hate lamun bener subhana maca Allahu Akbar juga nu nya Allahu Akbar Allah nu maha agung ai sombong dikukut pan Allahu Akbar teh Allah nu maha agung berarti sifat sombong tong aya da Allah nu maha saha anu sok sombong ku harta ieu teh duk pengajian ge Pak engke wengi bade ngaos mak nya mah teu make kongkorong naon urusan kongkorong jeung pengajian jual domba beulikeun kana kongkorong tiung beulikeun ka tukang kongkorong nolot ti handap dongko sia teh melempang timpah make pingel ti dieu nepi ka dieu aduh nepi ka nyampeur ngaos teh gigibrig hayu ngaos ngaralkeun harta di kitu-kitu nanaonan. Bener subhana maha suci Gusti Allah bersihan tak kotor hate sabab Allah dek mere pelajaran hirup ngaranna Isra Mi'raj. Isra teu kaharti ku akal, Isra teu kaberi ku pangarti sabab Isra perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka keur umatna Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur nabi ai keur urang Isra naon tah hasilna Isra keur urang Isra keur nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ai urang Isra na ti mana? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina teu akur jeung dulur jadi akur, tina sok paseha jeung salaki jadi tara. Ta eta Isra keur urang. Tina bodoh kana nyaho, rutinan bakal loba, pangajian bakal naker. Siapapun anu ngomongna, ustad mana anu nyaritana, hadir da ilmu mah, jujur ilmu mah kadang-kadang bijilna ti papada urang lain tina bin curang. Dek saha wae nu ngomong alus mah cokot Pak lain pilihan ustad eta mah sasinyal jeung urang eudeuk datang ustad eta teh sasinyal mantau bisa meriweuh nu kitu patut teh tong dipilihan ustad mah sarua kabeh ge kitu nitah bener nyarek salah heueuh nya ngan ku carana masing aya nu carana lentong aya aagim saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang. AA menghimbau ke bapak-bapak ayah-ayah, bagaimana setuju tidak nih ke AA? Sarah AA gim.
cara kuring kieu cara kuring mungkin tadi pun guru ceramah heula cara pun guru kuring ya cara kuring pun guru cara pun guru agim gaya agim hidayah lain di kuring hidayah lain di agim hidayah mah aya di Allah ieu nu hadir aya meureun 1000 jelema cantang tuh kabeh menang hidayah jadi nu berat mah lain datangna eta menang hidayahna bisa jadi isuk tepan ngomongkeun ustaz nu baju koneng mah kitu nya hirupna teh tah leungit hidayah teh Pak atau orang dek balik ka Cimaung dek diomongkeun we di Sumedang mah pangajuan teh lila-lila teuing jeung peuting jeung can dititah dahar jeung dititah ceramah we bisa wae lamun deuk silih omongkeun hah naon ari ibu jig-jigan amplop sagala tuh urang mah kikieuan lain karena amplop ku ngalalawana yai kumaha salakina nya boga pamajikan bawel kieu aya we keur nempas tapi ara halus si jamaah teh halus asli ibu teh padahal panggih karek sakalinya ya nanya nah ieu bojug akrab wani teh ka ustaz sejen kitu nah ka urang ujug wani atuh nah apan kuring gayana kieu seolah-olah ibu teh dianggap lanceuk kuring panitia teh dianggap mitoha kuring atuh kades dianggapna dulur kuring malahan mah aya tuh ti Paseban paguyuban seni Jawa Barat di Sumedang duka bapak saha nepi teh hilap deui padadang biho bihom padadang biho ngobrol heula ta eta teh balad kuring jadi di dieu teh nu hadir teh dulur kuring ngaranjeun dulur gering silih longok susah silih talang bingung silih tung tah abdi ka teh duluran lain karena duit duluran tah sakedeung deui ceramah ngeusan bahanan da dulur atuh ya pemuda di dieu adi kuring rek nu kitu rek adi kuring sok sareng di haku mitoha kudu boga budak istri sok apan jeung dulur make jeung dulur teu kudu bahanan nepi eueuh hidengna hirup teh teuing sok berjalan urang teh tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek lamun bener ieu Isra Mi'raj masjid engke subuh bakal pinuh lohor bakal aya asar bakal nyampak maghrib bakal rea isya ge moal saat lamun bener ieu Isra pan tina kedul jadi daek lamun ieu Isra Mi'raj masjid subuh eueuh lohor leungit asar beak maghrib ngiles isya beak ku persib nanaonan ieu Isra kaharti ieu ibu pernah goreng jeung dulur hohoak sesentak ka dulur ngaganengan batur Isra berjalan ka dulur meungpeung tereh Ramadan hampura kitu baheula pernah nganyerikeun hate maneh sakedeung deui Ramadan mah hampura bisi mah maot isuk hayang Balungbang Timur jalan gede Sasapuan moal geundeuk jeung maleukmeung surga ditempatkeun keur ibu maniloka naon sababna geus di hampura antara manusia jeung manusia panceuk Allah kami moal hampura jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema tuh sok minta hampura isuk tak ka dulur ibu nu goreng ka salaki wayahna balik ti dieu teh tangkeup salaki iya ceuk salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay Isra bapak nu kudu siap-siap Isra atau ibu teh berjalan tina goreng ka salaki jadi alus kumaha carana salaki datang ti panyabaan sambut nelawang panto geuning bapana sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae salaki datang teh rengkuh geuning bapana sumping nya mah aduh bapak bangun anu capek lu atlet ke sangoprot cokot jimpo usapan tarangna cicing heula teh kaseserian tenang usapan gek calik cokot sukuna laan sapatuna porosotkeun kaos kakina ulah coba cek ibu teh beuh tarasi naikan duitna beuki teh gek diuk leos nyokot cai teh cai herang teu make gula cokot hahampuraan hapunten bapana teu ngangge gula
sanes ku teu aya teuing ngan teu acan meser kumaha salaki nginumna suruput 2 gelas kurang keneh nepi ka jiga nu amis eta cai sanajan teu make gula ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina heuh kajian nu dibikeun cai teh manis aing ngomong sesebred mah lieur we usaha leutik barang lebok hayang nu kieu wae diinum teh ku salaki karasa patra walik pak nu pait lain patra walikna tapi nu pait teh budi ibu ka salakina beres dibere ngaleueut tungtun ku ibu cekelan leungeunna suntangan ka salaki teh leos ka jaman bapak beli bade ibak cai haneut sayogi cai tiis terus nyampak kunci ku ibu di luar cicing ibu juga satpam di luar WC lain momotoran we hirup teh teuing beres mandi siapkeun sarungna bikeun sajadahna bikeun kamejana lalapkeun kopiahna mangga bapa netepan heula dakul salaki salat ibu nungguan di tukang geus salat kulibat ibu ka hareup sujud dina lahunan salaki bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa melaan jisim abdi hapunten ti luhur sosok rambut ti handap saibas dampal kitu atuh pamajikan nu hade mah ngan ieu ceramah teh jero teuing ditempuk dina kicip lagi eueuh nu kitu di dieu eueuh asli nu aya ge lamun salaki datang teh geuning jukieu menang duit teu talamun eta mah heueuh ceuk salaki teh boro-boro make mantog alah geus capek tapi ibu ge deuk berperilaku kitu ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula salaki nu kumaha salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon hayang nurut contohan hayang geulis dangdanan hayang jongjon rasikoan tah salaki eta nu kudu berhak ku ibu disanjung ieu mah ai sare hayang jeung nu seungit ai mandi ku sabun ganu pogo asa ngeukepan doma Garut atuh ari ka pamajikan tita geulis ai lipstik dicokelan ku bilik wedak nu geus ipis teh geuning aduh anjir heugelis kala kajigan tukang melakabung galau bari hakikat hirup maneng mun punten ya bisi di dia aya budak parawan hideung entong make jeung digluwang diglowing make jeung bongot di bodasan buuk di beueuman huntu di pagelan beheung hideung mun mangi duit di jalan ngomongna rezeki anak soleh cik mikil teu kudu komo halis geus alus make jeung dikerok sagala halis alus kerok ganti ku patlot repot balik pengajian pasea jeung salaki naha leungit hiji mengeus tarimakeun hirup mah teu kudu riweuh kaharti ya geuleuh sing alus tak ka salaki nah apaan ladang Isra teh ladang rajaban teh 3 anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki tatangga alus jeung tatangga sakitu we amalkeun mah ladang Isra teh anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki tatangga alus jeung tah digoda we geuning kamari ku politik popolitikan geuning anu Anis asa pang Anisna nu Prabowo asa pang Prabowona nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganyarna ai cukuring teh pernah panggih tatangga ge sanes pan ieu teh lieur kitu peta teh padahal politik mah lain kudu kitu Prabowo ayeuna geus jadi jug telepon kudu pendukungna Pak Presiden di sini ada yang meninggal hayang dipangtahlilkeun jawaban Pak Prabowo sorry ye coba Ustad nu deukeut Pak Ustad aya nu maot pasti eta mah ceuk Ustad oke gas matak sing hade mah jeung dulur sing alus mah jeung baraya ibu maot nu tahlil dulur tah teu mungkin Prabowo goyang gemoy ka dieu teu aduh ampun Gusti so Isra ka indung bapa kunyieun ka alusan ka kolot Isra ka salaki ku hormat ka salaki Isra ka tatangga ku sih longok sabab Isra teh ti masjid ka masjid toongnya masjid zaman Nabi dijadikeun alat media pikeun nyuburkeun jelema di luar masjid Abu Bakar kunaon si pulan teu datang kumaha ceuk Abu Bakar udur ya Rasul kumaha ceuk Nabi urang longok yuk bring ti masjid ngalongok nu gering jeung aya Nabi nempo nu gering teh lain jiga urang Nabi mah ditanya naon nu karasana digebruskeun duitna tuluy didoakeun babari cageurna
sabaraha poe anjeun gering cek Nabi teh 3 poe geus ka dokter parantos saep sabaraha 300 cek Nabi geus tong loba dongeng tah ku kami digantian mana nu karasa ieu ya Rasul dekul ku Nabi didoakeun lahir ya dibere duit batin didoakeun isuk jaregjeg coba ieu umatna nu penuh gering da lain kitu bejana kades gering hampura des bejana kades gering cek kades teh nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 1 juta kumaha cek urang sing kuat sing sabar heukeun bae keur diuji teh ku Allah keun bae si eta ngomong kitu mah RT ge bisaeun kumaha cek Pak Kades leuheung lamun teu goreng sangka dina Pak Kades keur amak deuh si eta ngomong janji pelenu kahayang teh karasaeun da ku manehna nah da heuh balik nempo Kades teh jujet teh RW anu gering Kades dendam RW bejana gering cek RW teh heeh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 1 juta heuh sing kuat sing sabar keun bae diuji teh ku Allah akur wah assalamualaikum nada beres cager teh gara-gara lutut teh Pak artina aya nilai coplok ti Kangjeng Nabi mah merhatikeun nu gering lahir batinna urang mah jujur ka nu gering ge teu bisa merhatikeun lahir hanya sebatas batin ku ngadoakeun wungkul bener caritana urang teh pewaris para nabi caritana urang teh Isra Mi'raj nabi mana bukti nabi aya di urang da eueuh heuh nya nabi kehirupanna 65 tahun akhlak tileutik nepi ka kolot Pak akhlakna luar biasa coba lamun urang rek ngagugu nabi mana akhlak nabi aya na awak urang heueuh ye tah Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang mah berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur jadi akur tina goreng jeung inung bapa jadi hade hampura deuk tahajud unggal peuting deuk duha unggal poe deuk maca kitab nepi ka ladak deuk ka masjid mineng pangajian terus-terusan pabaeud-baeud jeung nu ngaran inung jeung bapa Allah nolak salatna Allah nolak ibadahna Allah nolak saumna sapandang inung bapa nyeri hate ku perilaku anakna well otak wayah nanya bubar yo budak ABG yo ulah hanya sebatas dijieun status Facebook atuh oh, I love you sayang mama ngumah wadah ge cadu maneh mah teh teuing budak saha eta beureun budak ibu mah kakara Mi'raj teh naik keur nabi Mi'raj teh naik naon ari nabi naik ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha keur umatna naik naon naik derajat deuk teu naik derajat kumaha umat Nabi Muhammad lamun tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jadi alus panaik derajat Pak Nabi naik ka Sidratul Muntaha deuk tepung jeung Allah maka urang ge umatna kudu tepung jeung Allah di mana urang tepung jeung Allah dina ibadah salat Nabi tepung nepi ka langsung jeung Allahna urang mah tepung jeung Allah teh dina ibadah salat maka kado rajaban adalah salat sok tepungan Allah rumah sa ibu geus subuh tepungan lohor rumah sa nyieun dosa tepungan asar nyieun dosa tepungan maghrib nyieun dosa tepungan isya nyieun dosa tepungan deui subuh tuluy tepungan Allah Allah mah seneng we jelema nu loba nepungan Allah teh di mana eta dina salat naon atuh fungsina salat tanha anil fahsya iwal mungkar salat nu mana eta solu kama raaitumuni usolli salat anu saperti salat urang saperti salatna nabi lain usoli teu usoli lain kunut jeung teu kunut tapi salat urang saperti nabi jardi artina nabi salatna make akhlak maka urang ge salat kudu make akhlak mun takbir Allahu akbar lamun ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi maka hakikatna ruku teh kudu mampu ngaragangan batur ngajen batur ngahargaan batur tuh pan guguru ti Jepang geuning bahasa Jepang mah geuningnya lamun ruku teh pan kaligata garobae hai pinternya bahasa Jepangnya kaligata garobae hai tah hai di dinya teh ngahargaan jadi lamun bener bapak sok ruku kuring sok ruku hayu atuh urang silih hargaan tapi kadang-kadang urang mah ruku dipigawe tapi bubar ti masjid tara bisa ngaragangan batur Pak
bacaan salatna akur jeung Nabi ini wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati bawa kana alam hirup alus bacaan kudu alus tabibir urang ka batur teh lain bubar salat nganyerikeun batur ngahina batur ngagibah batur ngupat simuat batur salat nu mana nu keur dipigawe greget da beres salat kadang-kadang batal deui geuning ai keur salat mah heueuh wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu wah nepi ka keur salat mah nah ibu bar salat bibir dikoncar deui. Lamun bener bapak sholat 5 waktu bawa kana alam 24 jam maka sholat 5 waktu modal hirup ke 24 jam maka tempo dalilna awalu ma yuhasibu as-sholah nu pertama dihisab ku Allah adalah sholat lamun sholatna alus amal nu lainna alus deuk teu alus kumaha 5 waktu dipake modal 24 jamnya pasti alusna atuh ai urang mah sholat di alus-alus ngan bibir nu kurang alus bener taya nu teu pangaosan jeung nu pangajian kadang-kadang alus nu teu datang ka dieu mah teh keur ibadah naon keur ngeladenan salakina penting ieu besi bapak teu percaya jeung bubar saurang taom hiji-hiji ayeuna ibu datang ka dieu hiji nempok kuring dua ngupingkeun kuring tilu isuk bisa jadi gujurut ngomongkeun kuring coba itu nu teu datang moal ngomongkeun urang nya oge henteu matak nilai ibadah mah hakikatna ieu mah karek cangkangna heeh ya tuluy geuning dina salat assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca naon simbolna dina kahirupan katuhu simbol ka alusan kenca simbol ka gorengan lamun bener ibu nyokok jeung nyuku ka Kangjeng Nabi iraha Nabi benci kanu mika benci iraha Nabi ngewa ka jelema nu ngewa tapi Nabi mah jujur Pak cinta ka jelema ngewa nyaah sanajan dirina diladek jeung dicaci nah ari umatna adih geuning greget da heueuh nya tak kata diuji ku Allah salat ibu teh salaki beger pek tah dreg salaki beger ibu teh kudu anger salat lain salat acong-acongan wungkul lain salat takbirna wungkul lain salat atahiyatna wungkul bawa kelakuan salat di luar salat assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol ka alusan kenca simbol ka gorengan keukeuh ibu teh kudu ngadoakeun mah alus kanu alus kudu doakeun alus nu goreng ge doakeun mah kudu salaki beger tah doakeun ya Allah leahkeun hatena leuleuskeun dirina uihkeun buah kacintana ya Allah uihkeun da abdi teh nyaah ka caroge abdi ulah nepi ka kapoekan ya Allah caangan caroge abdi ku ilmu anjeun ku hidayah anjeun tah eta salat ieu mah kanyataan salaki beger memang ngadoa Pak tapi ye si doana ya Allah podaran di jalan mun keur mau motor sing tabrakan lamun duitna beaku pelakor sing kabeli wow eta salat nepi ka kitu-kituna salat urang Pak benernya tuh eta teh salat dina kahirupan nu kadua salat Nabi teh opat syariat tarekat hakikat makrifat wah geus moal nepi urang salat syariat ragana Nabi takbir urang da takbir Nabi ruku urang ruku Nabi sujud urang sujud Nabi tahiyat urang tahiyat raga mah sarua Pak salat teh tapi hiji nu teu akur Nabi salat tarekat teh jiwa urang mah jiwa gitu datang dina salat nyaan teu maca istighfar wae ge urang mah teu ingat karena dosa astagfirullahaladzim Nabi mah lain kikituan nyebut istighfar teh bari ceurik nah inget karena dosa umatna nah ari urang anu ku Nabi dipangmentakeun hampura teu eling-eling karena dosa jadi istighfar nu mana nu keur dibaraca hanya hafalan lain amalan tuh salat jiwa hadir pan ibu gitu hadir salat teh Allahu Akbar gebret hujan seseuheun ingat bapak ge sarua Allahu Akbar gebret hujan manuk anu can dijahitan jiwa teu datang Pak nu katilu rasa disebut salat secara hakikat rasa jadi Nabi salatna make rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang maka Nabi ge salat nupang pertama ditanya saha anu lapar ku Nabi dibere saha anu teu boga imah ku Nabi dipangnyieunkeun saha anu yatim ka dieu kumpulkeun ku kami dibiayaan inilah salat Nabi urang mah anjeer can nepi ka dinya lurah well tapi kan bener Pak salat urang nepi can ka dinya nepi ka Nabi boro-boro mah ka mukmin boro-boro ka muslim Yahudi sekalipun
di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong satiap geus salat subuh minta tuangan Aisyah kadikeun aya dahareun ceuk Aisyah kanggo saha ya Rasul Yahudi nu lolong ceuk Aisyah nah ya Rasul pan itu mah Yahudi bari lolong kumaha bahasa Nabi Islam barang bere tong pilihan sarua beuteungna mah lapareun keren urang mah boro-boro ka Yahudi anu lolong jeung nu umat Islam ge sanes ihwan abdi eta mah kajian setengah paeh diantep we anjir aral atuh da kerennya Nabi mah nya bawa pandi anturan dicabak heula serab nih dicabak heula patuangan Yahudi nu lolong teh lapar anjeun lapar deudeuh teuing haus cokot dibikeun kana lambeuna suruput dihuapan ku Nabi eta kunyaan Nabi ka Yahudi nu lolong geus wargeun kumaha ceuk Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir Muhammad teh jelema teu beres Muhammad teh oknum eta lamun bapa barang bere tuluy tatangga ngomongkeun bapa dicabok jigeuna Nabi mah henteu leos hampuranya cenah kuring rek balik heula mangga cenah pemuda 15 tahun Nabi minta dahareun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong maot ka Nabi Muhammad tanya umatna ieu lamun ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal isuk yai nu balik ibu ieu sejarah Nabi aduh nah aing mah nepi ka pan sejarah Nabi mah dicaci dihina 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi 15 tahun oge dicaci ku Yahudi ta ieu umatna lamun ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal si tareuas hate sugan mah tanya kuring eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngomongkeun kuring odok Pak deuk mere deui ngan deuk dicampur jeung baygon enrin ku aing jelema kitu tuh manteuy artina hate urang lain hate Nabi katempo we kelemahan urangnya Nabi teh ngantunkeun Nabi teh jarak sapoe Yahudi kukurilingan kamana pemuda nu sok mere kadaharan ka kuring kamana anyacang tiap lemur di teteangan eta pemuda nu sok tuangan padahal Nabi teh maot Pak panggih jeung Umar bin Khattab ceuk Umar ieu mangkeluk nu ngaledek Nabi kuring cekek ku aing pan Umar mah gede amek Aisyah kadiekeun dahareun ngakidi eta dahareun sok calangap dilelepkeun kabeh ku Umar lop ngoceak pa bari diongkekeun saha anjeun dan nu biasa mah lain jug dilelepkeun kieu kadaharan teh nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya lapar jeung henteu na kakara dihuapan ieu mah janji geblus kana baham dicarekan kumaha ceuk Umar da kuring mah lain nu biasa nah saha anjeun Umar aya nu biasa Muhammad nyurucud cai panon Yahudi sujud harita keneh nangkep ka Umar ya Umar anterkeun kula ka kuburan Nabi kuring deuk asup Islam lebet Islam Yahudi anu lolong lantaran akhlak Nabi kerenna luar biasa paingan batur ngewa ka urang daun mah pigang ngewaeun welnya mata kerajaan teh abot lur mata tong sok tudang tuding ka nutara ge da urang ge nu osok eusina mah teuing atuh heeh ya rasa salat teh make rasa tong ngewa ka nu salah tong resep ka nu bener kudu cinta ka jelema nu cua entong ijid ka nu jelema anu mikarujit jadi lamun disimpulkeun mah jelema nu sok salat teh seuri ka nu baeud mere ka nu pedit nanya ka nu tara sok enjing lakukeun seuri ka nu baeud mere ka nu pedit nanya ka nu teuing teuing kataekan teuing moal oh geus pesimis ibunya moal seuri kana ibu saha nu boga mantan sok tong ngacung da ka ciri lamun ibu boga mantan saroge baheula kumaha ibu ka saroge si Hani si Bebeb moal aya salaki nu pangnyaahna keur bener mah ragrag talak deur pasea pangih di ulman jeung pakaleng-kaleng jeung maru eudeuh kana nyebut Bebeb kumaha ceuk ibu aduh ujang hayu balik aya si Bagong eta ka mantan suami nyebut si Bagong jelema mah keuna ku eueuh gingsir Pak akurkeun tah nu kaopat salat secara makrifat mah yen salat teh geus nyerenkeun sabeuleug geunjeurna ditilai teh ku Allah wungkul jadi jelema nu makrifat mah teu butuh ditilai batur teu butuh disanjung batur teu butuh dipuji batur jeung ibadah teh hayang ngabeja-beja ka batur da makrifat teh ibadah teh antara urang jeung Gusti Allah mata hakikat ibadah mah urang jeung Allah teu kudu diumumkeun ka batur
Ungi mamah tos tahajud batal. Nyai tunuh teu maka ciri tunuh teu. Nah aya naon? Ngaos ungi nyai sampai jam 2. Batal. Cek ilmu makrifat mah nu kitu teh batal, Pak. Sedekah di deng bari dipoto, aduh batal pisan. Geuning saha teh ibu nu kitu teh? Update status pas ditanya saha? Emak. Deuk tahajud, OTW tahajud batal. Barang bere ka fakir miskin, alhamdulillah parantos santunan batal, Pak. Geus deuk pengajian kieu OTW pangausan Sumedang batal, Pak. Matak teh hararayang ge urang memediaan nanaonan kikituan asagala diupdate dalin malaikat nu kitu patut. Nyumput buni di nu caang gerak henteu katingali nu disebut gandam ramo tapak soak awang-awang tapak meri dina leuwih sanajan eueuh da bakal aya sanajan aya da bakal eueuh sabenerna tong ngeueuh-ngeueuh nu aya tong aya-aya anu eueuh da hakikat aya adalah aya eueuh adalah eueuh ngeusan balik urang lain rameke Allah mah jeung rameke keneh baca nah dianggap lalajo wayang anjing nyebutkeun rameke nah hayang nepi ka jam sabaraha ibu teh? Hayang nepi ka subuh. Hepek we ibu sorangan urang medek balik. Da boga pagawean isuk sing sarehat. Ekonomina murag sing dibangkitkeun. Rumah tangga ruksak sing disakinahkeun. Pala putra putru sing disoleh tur solihahkeun. Malahan anu rumah tangga keur pagujur sing dipaparin kamawadahan jeung kasakinahan. Malah mandar urang sing tepung jaga dia lahir kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulungna. Para ustad para kiai nu aya di dieu sing palanjang umur, sing sarehat, sing pararek milik, sing dareukeut rezeki, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kades jeung kadusna, sing paranjang yuswa, kalayan yuswa anu manfaat. Mudah-mudahan Allah ngaijabah kana pangabutuh jeung kahayang urang sakabehna. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura nu katedak luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.